jauh di pelumuran wanggang di padesaan anu dumuk tetep berangan di lembur matuh Banjar Karang Pabidangan. Menit murid lengit jam datang sakalebat sirna gunta ganti poe bangunan hare mepende. Kiwari wanci niti tempat anu kacida pisan mulyana kanggo rekan-rekan jurnalis. Non margi aya uji kompetensi. Salah sawios di antawisna naeta nguji ngetes kemampuan nepi ka mana kaparigelan dina widang tulis menulis, widang gambar penggambaran atanapi sora persoraan. Di antawisna aya uji kompetensi kanggo jurnalis televisi. Nah. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Di payun kaca miter saya pergi ka Uninga. Salah sawios penguji sampurasun Kang Anggi Mulya Mamut. Salah sawios senior jurnalis di Anta. Inyana salah sawios penguji kanggo sertifikasi kompetensi jurnalis televisi. Damang Alhamdulillah. tas lami di Bandung. Aduh. Kan jamin saya bakal ada gagap. Nyarios bahasa Sunda biasa campur lah. Di Bandung di tahun 84 nepikeun ka salapan genep. Jadi SD, SMP, SMA di Bandung. Terus neraskeun kuliah ka Jakarta. Nah, nepi ka Padamelan di Jakarta. Ka Jakarta. Berarti saresna mah pemiun uwi ka Bandung sanes uwi ka Lembur Batur, Lembur Nyalira. 8 tahun linggih di salah saeus wewengkon eta namina tos ngaci ngahiji jeung tane jeung cai. 12 tahun. 12 tahun dan 8 tahun. Kesan Bandung dikantunkeun 12 tahun kapengker duh kayana masih seperti yang menunggumu sampai akhir hidupku. Hari aya perubahan teh nu signifikan nu sandingan Bandung aya. ke Kapungkur mah tong diinget-inget. Nah, Terus jadi kenangan we. jadi kenangan. Jadi para mantan ngahaja nganggo masker tapi sarua bakal Bandung acu. Anggi maneh. Nah, ini dibuka. Ini Kang Anggi. Aya perubahan teh Bandung. 12 tahun lalu sareng aya sadi kantuna di Kang Anggi di Bandung. Masih Si Sami bener kan lebih rapinya. Terus jalan beda aya aturan-aturan aja. Jadi kudu saarah. Nah, jadi akhirnya kadang-kadang sok naik sok eureun heula terus ingat deui ieu ka sebelah mana ieu kudu kumaha nah kudu kitu. Omi Mojang mah Mojang Bandung. Kita masih. Ada mitra ya upami nyanggem Bandung salianti kota Peuyeum eta kota Mojang. Marge di Bandung mah geulis campernik endah kabina-bina. Upami Mojang Bandung mah ditetep dihareup sieup ditinggal ti tukang lencang. Taroskeun ka Kang Dadang. Juragan tanah di Jonggo. Kesan ke Bandung. Kesan di Bandung teh alus pisan eta na Mojangna geulis. Mojang Bandung geulis. Namun abdi teh kumahanya sieun dicarekan. Tapi lamun ka Bandung nu pasti, pasti pertama kudu ka baso Mang Jangkung. Baso Mang Jangkung. Terus ande nu kadua biasana oleh-olehna molen pisang. Eta khasna lah. Jadi Amanda panapi teu non Kartika Sari. Mun mawa rerencangan, mawa tim ka Bandung pasti sok dibawa ka basoan. Kartika Sari identik sareng kota Bandung. Nya, da Bandung mah Mojang bagus nepi ka kue we ngaranna Kartika Sari. Kartika Sari teh saros nama eta teh nami jalmi. Nami Mojang, nami Wanoja Sunda. Nah, kusabab kaendahan luar biasa nepi ka kue oge di namian ku nami istri. Kan samita saya tong kamana tetep
manteng di channel Ngawawas Ngawangko Ngabas Wartos nu atos. Angkat ngagandang Bojang jejak anu garaga Kang Raden Soleh maba panungaloyan ini aki anu jelema rezeki paranjang Yusra. Cobi arahkeun mata kamerana ka dieu. Nah, Sampurasun. Ngawawas. Upami ieu mah para senior jurnalis di Tatar Pasundan. Linggihna di Kota Bogor, Kota Hujan nu tiis ceuli herang panon. Kanggo istirahat. Aya Jokowi na. Kang Usep sampurasun damang. Alhamdulillah. Bojo masih hiji. Masih hiji. Cucu, sabar hiji cucu. Cucu enak tos bare 2. Cucu tos 2. Masih manggul kamera, masih live di layar kaca. Umum ningali TV One pasti muncul wajahna. Si ganteng-ganteng kalem. Jadi emang Kang Usep mah diformalin kaca meter sadaya. Ngorana lah dalila. Padahal umpama ningali umur mah PKR-an. Kepala sabaraha enak kan? Tos 5. Kepala 5. Ora keneh ti dieu ka handap mah upami ti dieu ka luhur mah duga. Sagedengeunna sampurasun Kang. Furqon Munawar. Kang Furqon Munawar Sami oke. Senior di jurnalis di Tatar Pasundan. Kang sakati. Nuju Ngawawas Ngawangko Ngabas Wartos nu atos. Salah terus di antawisna aya babasan sepuh. Aya istilah jauh di jugjug anggang di Teang, daekan. Maksudna Daekan. daekan jauh di jugjug. Daekan. Kan ya istilah kan di Bogor ka dieu teh upami jarak mah lumayan nempuh puluhan kilo. Nah, jauh di jugjug anggang di teang jika dia ngadonaon. Ah biasa we. Biasalah kita di Biasa. Biasa yang kependak sareng rencangan senior. Jauh-jauh di Jugjug anggang-anggang di Teang karena memang ada keperluan yang sangat penting. Nah gitu. Jadi upami babasan jauh di jugjug anggang di teang ngagambarkeun keseriusan salah serius jalmi atau napi penyikapan yang hiji persoalan. Teu paduli naon istilahna teh sajaman kemerdekaan. Poek Jarak tempuh naon leueur kundang itu poek kundang damar. Nah di jugjug kusaha aya dituju maksudna naon yang ngiringan sertifikasi. Lain harti teu bisa, lain harti teu kawasa, tapi nandakeun keseriusan dina bidang profesi. Sakedap deui aya award anu masihan penghargaan kanggo konsistensi di bidang profesi juga Kang Usep bakal meunang. insyaallah. Amin lah. Amin. Ah gitu kan Mitra Sadaya. Ngawawas. Mana nih? Ngawawas. Sukabumi, aya Kota Mochi. Sobat Abah baheula ieu Kota Mochi. Assalamualaikum. Satu-satunya kontributor S2 di Indonesia. Satu-satunya kontributor S2 di Indonesia. Dosen deh. Damang Kang. Alhamdulillah. Cuma sabaraha rombongan ti Sukabumi? Tilu jalmi. Serius-serius teh tukang biasa we dalem ditanya ieu. Kang, ya, Sukabumi musim naon ya? Mochi we tinggal. Musim mochi. Jadi di Sukabumi mah musim mochi. Sakedik Kang. Tumali sareng konsistensi di bidang profesi. Tadi disangemkeun hiji-hijina kontributor, gaduh gelar S2, ngadosenan oke, tapi masih setia dengan profesi sebagai jurnalis. Naon sih nu ngadasarna eta? Saya udah terlampau mencintai jurnalis. Terlampau mencintai jurnalis. Luar biasa. Ada orang lain yang bicara itu aturan udah usia seperti itu, udah nggak usah Ulin deh kikian gitu. Tapi saya bilang ini sudah jadi ruh saya. Kalau nggak terjun lapangan, selagi masih bisa. Etan disebut ngaci ngajadi hiji dina diri satia kana profesi. Haturun Kang salam. Bakatku butuh. Bakat kunon bakat kubutuh. Teu sawi wasa rama motif di belakang eta mah teu kada diungkap nu pasti bangga kacida pisan margi naon aya kesetiaan kana profesi. Mudah-mudahan arajenan ulah nyarius dina usianya isin. Ayeuna kepala sabaraha ieu? Bade geuning. Serius. Terus di sini kan. Ora kene Kang Ieu mah aki-aki. Kang kahandap mah juga 38. Alhamdulillah. Kahandap maksudna kahandap. Ieu namina awet rajen. Awet rajen. Ini di sini ada nggak yang Iya. usianya 58? Salut, luar biasa. Yang saya tahu juga begitu. Jadi memang ieu legend oke. Insya Allah aya kalau ada award yang menggambarkan kesetiaan pada profesi
profesi saya rasa ini patut direkomendasi. Mudah-mudahan ku Kementerian Kominfo gitu ya bikinnya kesejahteraan profesi. Bergelar S2 Terlama di usianya. Nuhun Kang Akasa. Tak itu kan sampai saja ya.